Ku bismillah dikawitan abdi ngarangkai syairan dina basa keur pasaran di Bandung di pasantrenan awal datang waktu maghrib disambut ku santri mukimna dicanaka kobongna istirahat sareng ngopina dua poe tos berlalu manjing kana puasana mulai tarawih ngajina datang eta nu istimewa sairing waktu berjalan ngaji jeung para guruna aya hiji santriwatina ngintip kana eta hordengna lanjut poe salanjutna santriwati nangepoan kababaturan sakamar naroskeun sahanamina dibejakeun ku baturan ka abdi dicaritakeun hiji istri nu naroskeun padahal abdi hoyong pisan di pasihan nomor anjeunna tiba baturan sim abdi piwarang ngecet di payun tapi abdi nyimpen heula panjang carita kisahna moal mahing ku menitna ieu pangalaman sim abdi tiap dina keur pasaran alhamdulillah dibereskeun sabab seueuran kisahna abdi makur nyaritakeun bonus dina keur pasaran.